Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung nulukun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Teu kebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, "Tuan, aya teh saha?" Tadi tamu emang gua naon? Nuleukeun kula bae. Tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan nuleukeun teu gicep-gicep ka kula emang saha? Tah malakal maut enteng biasa ngajawabna. Kangjeng Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab Malakal maut tah mah biasa sok nabu ka dieu. Teu. Kalau tuh nuleukeun ka kula bae kunaon emang. Itu lagu Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus darareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideulekeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mah deuk ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah. Dekaharti malakal maut ay kula mah kajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu. Geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh. Nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana. Ai praketa tamu teh ya Tuhan. Kula mah sieun jasa lantaran dideulekeun bae. Pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin. Pangkirimkeun we kula mah ka India ke ka mana cenah. Coba eta. Itu aya yang kitu mah. Langsung Kangjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiyun, hei malaikat Karubiyun. Sebagai pewakil angin, ya ka dieu ya, coba pangawakeun dieu ya, coba ka India ya." Torojol we angin datang ka dinya. Lep dibawa ku angin. Siot datang ka India pas di batu tadi. Tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos gitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau ambalaya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut geus kieu bae. Nah, sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh, maha kawasa Allah. Mantap kula sieun. Aing cenah di Mekah sieun di kapalna besi paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah. Sieun jakeuna. Bejaan ku urang. Ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh. Lo banyak yang nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku penyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagariengan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae cek nya mah aing pangeran meureun negeri kumahakeun mah ieu garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna
malih bejakeun ku aing ayatna besi ku saya diwirid. Kaluar ke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula. Payahna angin sapu ta angin. Bereskeun 7 panggung bereskeun. Oh, beak ku angin. Loba kajadian ta kos kitu. Masyaallah. Nurut angin. Kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran. Mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bage mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mah sabulan 2 bulan. Yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti. Urang mah mun diijabah doa tuh. Atuh mah teh jauh ka aing. Aing wali aing teh. Wali diomong-omong. Wa huwal ladzi yursilur riyah. Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat. Tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh. Dijelaskan di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati. Angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah. Anu dimaksud rahmat Allah teh hujan. Jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan. Ternyata Allah teh ngutus angin heula. Ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu deuk diturunan ku eta hujan. Qiraatna aya 2 aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator. Angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung, anu di Banten, Jawa Tengah, anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh. Lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan. Jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin. Jadi ieu mah angin teh angin rahmat. Masya Allah. Hatta idza aqallat sahaban thiqala. Hingga angin teh mamawa sahaban thiqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara. Mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah. Hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa. Ya Gusti Allah, hei angin dorong ka Cikupa. Hei angin dorong ka Bogor. Angin eta mega dorong ka Jakarta. Dorong urang Jakarta geus kiceup. Ka mana aing ngilib ya? Gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah. Waduh aing ka mana ieu? Ai biasana mah mega teh didorong ku angin. Ku ari mah mega ngadorong Jokowi. Berbeda ya mah. Ayah bae tah mah. Orang teh mah mega namaga konde tah mah. Ieu mah mega didorong ku angin. Masyaallah, urang mah teu nya. Ieu lah ayatna. Hatta
idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha angina dititahna ku Gusti Allah sok ya Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala sok gara-gara turunkan suqana li baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil maa maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim kulai mulai jarara di mingkul samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang suod jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah rumanis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buah nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya acak Allah keunada lalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa